Wes gaya aku. Udah punya HP-nya 2, tabletnya 1, lagi bisa pamer nih. Leh, kunaon Teh Mega lagi ngapain? Lagi ngitung-ngitung gadget yang aku punya atuh. Uleuh nih sombong. Teh kenging sombong Teh Mega. HP-na aya sakumaha ieu teh? 2. Aya 2, teh bener aya hiji. Kenging sombong isin tuh kusa sobat Caki nu aya di bumi. Halo sobat Caki. Patepang deui sareng Anono di acara Caki Carita Kitab Suci. Teh Mega gaduh HP 2. Aya naon deui teh? Aya tab hiji. Isin tuh ku sobat Caki. Masa anak Gusti sombong. Bade mirengkeun teu di Alkitab ya, di Alkitab aya carita gitu ya. Aya carita manusia anu sombong. Ya, manusia anu sombong teh bakal teu dipikaresep ku Gusti. Hoyong terang teu caritana kumaha? Hoyongnya yuk dangukeun carita Alkitab. Asal nama basa teh ngan hiji. Jelema-jelema sadunya ngaroromongna sabasa. Kecap-kecapna sarua. Saenggeus ngapraka tebah wetan, maranehna narepi ka hiji wewengkon di Babilonia. Seug maratuh di dinya. Geus kitu maranehanana silih ajak pada batur pokna. Anggur urang nyieun bata, urang beuleum sing alus. Terusna bata geus loba keur nyieun adegan. Keur pamageuna nya kitu keneh. Terus ceuk maranehna, ayeuna urang nyieun nagara. Urang make munara anu puncakna nepi ka langit, sangkan urang kamasur. Jeung supaya ulah papencar kamana mendi. Lajeng pangeran lungsur sejak ningalian eta nagara jeung munara anu keur diadegeun. Mantena ngandika, ayeuna eta jelema-jelema teh sabangsa jeung ngaromongna kabeh sabasa. Ayeuna maranehna kakara mimiti barang jieun. Moal lila deui mah maranehna tangtu bisa ngalaksanakeun sagala pamaksudanana. Hayu urang turun, urang kusutkeun basana sina ulah ngarti batur pada batur. Eta jelema-jelema ku pangeran dipaburaicaikeun ka sakuliahanana. Pagaweanana nyieun nagara tea jadi bangkar. Eta nagara di ngaranan Babul, lantaran didinya pangeran ngusutkeun basa manusia, sarta ti semet harita manusia teh ku mantena dipaburaicaikeun ka sakuliah dunia. Nah, kitu sobat Caki nu aya di bumi masing-masing ya. Urang salaku umat Gusti teu kenging janten jalmi anu naon? Sombong, leres pisan sombong. Ayeuna Teteh Mega gaduh HP 2, gaduh tab hiji, bade disombongkeun teu kana sanesna. Tuh, hampurannya Mega udah sombong, Mega nggak bakal sombong lagi. Tenan naon. Ayeuna Teh Mega gaduh HP 2, tab hiji dijantenkeun kanggo belajar di bumi ya. Kanggo jadi berkat ya bagi Teh Mega, bagi semua orang. Begitupun juga dengan sobat Caki yang ada di rumah. Mari kita mau terus soson-soson ka Gusti, terus muliakeun Gusti, dan juga kita harus tetap rendah hati. Hatur nuhun, Gusti Yesus ngaberkahan. Dadah. Nuhun.